satria mah hirupna mikir jan nagarana, unggal poe dinu otakna nagara, teu mikir pamajikan, teu mikir anak, teu mikir golongan, teu mikir partai, nagara ka satria. Ari nu mikir jeung golongan, mikir jeung partaina eta mah wesya. Ari nu mikir jeung pamajikanana, mikir jeung eusi beuteungna eta mah sudra. Ari sudra kumaha? Ari sudra teh tingkatan manusia nu pangrendahna ceuk kebudayaan. Hees tengah poe tukang becak meunang. Sudra tunduk sare. Boga beas dahar jeung keluargana. Teu mikiranna nu sudra. Nu dipikiranna ukur eusi beuteung eta sudra. Nah, ari wesa geus urusan nyaritakeun partai. Ari satria geus teu nyaritakeun golongan, geus teu nyaritakeun partai, geus teu nyaritakeun isukan rek jadi naon. Mantake teu neungludeung. Kabayang lamun baheula para satria keur waktu perang ngelawan Walanda, dinu otakna isukan aing jadi naon. Moal merdeka, arek nembak, aing tembak, aing pae. Begitu aing pae pamajikan aing dikawin ku batur. Kan moal anggeus. Kulantaran kitu mantake urang ayeuna geus jadi satria, inu tingkatan struktur ngan tinu laku lampah urang masih sudra kene. Kunaon sudra kene? Laku lampah urang sarua jeung rakyat kabeh nu diomongkeun ukur hakaneun, nu diomongkeun ukur inumeun, nu diomongkeun ukur sareaneun. Jadi lamun urang nu diomongkeun anggota dewan, bupati, gubernur, hiji hakaneun, dua inumeun, tilu sareaneun awewe, berarti urang can jadi satria, urang sudra kene. Kulantaran kitu, urang teu pantes jekel jabatan. Jabatan lain jeung para sudra, jabatan jeung para satria.